Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang dangu patetep layar dina video tutorial ngagunakeun media edit video InShot pikeun ngedit video drama kalayan basajan. Sim kuring sapara kanca tim produksi ti Universitas Pendidikan Indonesia. Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Ieu video diajukan dina mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa anu diampu ku Profesor Dr. Haji Yayat Sudaryat M.Hum sareng Haris Santosa Nugraha MPD. Ieu tutorial teh baris ngarojong kana KD 4.5 pangajaran drama mata pelajaran Bahasa Sunda di SMP kelas 8 sabada siswa tek video drama anu satuluyna kudu diedit pikeun didemonstrasikeun. Kaunggulan tina ieu aplikasi nyaeta ieu aplikasi teh haratis tapi bisa oge anu berbayar lamun urang hayang anu pro. Katambah fitur tina ieu aplikasi teh basajan tur babari. Tekudu lami-lami, hayu urang prung praktek. Anu kahiji, tangtuna urang kudu ngaunduh heula aplikasi InShot dina HP, nyaeta dina Google Play Store. Ketik InShot, tuluy pilarian aplikasina, lajeng unduh, nembe diinstal. Sabada diinstal, langsung buka aplikasi InShotna. Di kaca mimiti, aya pilihan video, foto, jeung kolase. Kulantaran urang baris ngedit video, jadi klik video. Oke, baris muncul video-video anu bisa diedit. Tuluy pilih wae video nu baris diedit. Tos kitu mah, mangga klik tanda checklist nu aya di juru katuhu nu warna hejo. Kusabab ieu mangrupa aplikasi gratis, jadi di luhurna bakal aya iklan, tapi tematak ngaganggu kana proses editing video nama. Di luhur fitur-fitur aya tanda segitiga atau play. Eta teh bisa diklik saupama urang hayang ningali hasil tina unggal efek anu dipake. Oke, di paling kenca aya kanvas. Eta fitur kanvas dipake pikeun ngatur rasio ukuran videona. Bisa disaluyukeun jeung tujuan urang ngapungkeunana di mana. Bisa asli, bisa ke Instagram, YouTube, TikTok, atawa ukuran rasio liana. Tur bisa diatur zoom in jeung zoom out videona. Sabada eta, lamun urang baris ngasupkeun sora, boh eta efek, musik latar, voice over atawa dubbing, urang bisa klik fitur musik. Tuluy klik track, kari dipilih tah aya musik bawaan aplikasi, aya musik atawa audio sorangan tina bagian musik saya, atawa milih efek dumasar kabutuh. Lamun baris ngarekam langsung dina InShot oge bisa, kari klik merekam. Sabada ngasupkeun musik atawa sora, mangga bisa digusar geser tah luyu jeung kahayang oge pangabutuh urang. Lamun beres, klik tanda checklistna. Lamun teu jadi, bisa klik deui musik tuluy hapus atawa klik tanda panah anu nguriwel nu aya di kenca handap layar utamana. Biasana sok aya teks dina video kan? Pikeun judul atau keterangan. Tah, kari klik fitur teks, ketikeun tulisanana. Tuluy kari dipilih jenis hurufna, efekna, posisi, ukuran, jeung sajabana. Lamun beres, klik tanda checklist. Tuluy atur posisina di mana. Lamun teu jadi kumaha, bisa klik tanda cakra. Lamun baris ngagunakeun efek atau filter, kari pilih dina bagian filter. Pilih, tuluy, checklist, na diklik. Lamun teu jadi make filter atau efek, balikeun deui kana pilihan aslina. Saupama urang rek ngasupkeun video atau foto dina video urang, kari klik PIP, tuluy pilih videona. Lamun urang baris nektek atau motong video, kari klik fitur pra potong. Fitur trim dipake pikeun nyokot bagian tengah atau motong nu digigir-gigirna nya. Fitur cut keur motong anu tengah. Fitur split pikeun misahkeun bagian-bagian video anu engkena baris dipisahkeun efek jeung transisina. Lamun beres, klik checklist. Fitur anu sajena seperti latar belakang, kecepatan, potong, volume, duplikat, membalikan, putar, balik,
Jeung beku, eta mah fungsina luyu jeung judul tabna masing-masing. Tinggal diatur weh, rek dipalebah mana. Eta efek fitur teh dipakena. Saupama beres ngeditna, klik simpan anu aya di juru luhur lebah katuhu. Tuluy bakal muncul pilihan ukuran resolusi jeung kecepatan frame nalika muter videona. Ke di panghandapna aya keterangan ukuranana, luyu jeung kualitas anu dipilih. Lamun geus ditangtukeun, klik deui simpan. Kusabab ieu gratis, jadi nalika klik simpan teh bakal aya iklan. Tungguan weh nepi ka aya tanda cakra di juru luhur lebah katuhu. Tuluy tungguan videona disimpan. Sabada kitu mah kari klik checklist atawa pilih lamun rek langsung dibagikeun nah kana WA, Instagram atawa nu lainna. Lamun beres, klik tanda panah di kenca luhur. Ke aya pilihan draft jeung hapus. Lamun moal diedit deui, klik hapus wae. Tapi lamun jaga-jaga bisa rek diedit deui, kari klik draft. Lamun klik draft, ke nalika klik deui fitur video teh, eta draft masih aya. Lamun baris nyieun editan anyar, kari klik baru dina tab anu aya dina eta nu warna hejo. Lamun urang hayang ningali hasilna, hasil video editing urang, kari tingali dina galeri. Tah, sakitu heula tutorial ngagunakeun Media InShot pikeun ngedit video drama kalian basajan kanggo danget ayeuna. Mugia mangpaat tur bisa dilarapkeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.